kami punya penampilan dari Karang Taruna RW 9 yang dimana di belakang ini kami menampilkan sebuah kabaret ya, yang dimana temanya itu adalah Kabogoh Kabogohan Saurnate. Penasaran? Penasaran? Maka kan panggil aja. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, tepuk tangan dulu dong semuanya biar meriah gitu. Nah, terus tepuk tangan, terus. Ya, terima kasih. 3, 2, 1. Punten ngeri ngalagu. Sarang hiji sami sarang dua, lamun bisa ngaji tentu bisa ngadoa terus. 2 sarang 2 sami sarang opa, lamun bisa ngadoa tentu menang berkah terus. 4 sarang opa sami sarang dalapan, mun menang berkah tentu bisa marang haka terus. 8 jeung 8 sami sarang 16, lamun barang hakan tentu beteung jadi telah terus. 16 jeung 16 sami sarang 32, lamun beteung telas tentu ngalaan calana terus. 32 jeung 32 sami sarang 64, geus ngalaan calana tuluy urang lupa terus. 64 jeung 64 128, lamun urang lumpat tentu lumpat ka jalan terus. 128 240 genep, mun lumpat ka jalan tentu beungeut asa beungal terus. 270 genep 472, lamun beungeut bengap tentu era kumitoha terus. 472 lamun beungeut bengap tentu era kumitoha terus. 472 844 mun era kumitoha buru bere kupa terus. 844 1888 geus dibere kupa bujur mitoha buru di lapang terus. 1888 2016 geus menang ngelapan sirah mitoha kudu dihampelas terus. 2616 genep 1032 geus menang ngahampelas balur make gula terus. 2062 jeung 2062 genep 1032 si balur ku gula salah 12.064 jeung 12.064 logat teh. Atur nuhun permios. Kota remaja kaca-kaca RW 09 dengan bangga mempersembahkan drama musikal kabaret dengan judul Kabogoh Kabogohan.
tingali ya batu akik anyar urang pokoknya mah moal aya nu bogaeun iwal ti kuring mahal ceng mahal paling oge batu disusukan loba anu kitu mah tudang beda tuh ceng ieu mah limited edition mana mah moal henteu kabeuli ya kan doi iya naon atuh Kang Dadang aduh kunaon Kang Dadang pusing doi pusing liar gara-gara mikiran Jupe Julia Perez ya Kang Aceh Juli penting doi oh bilang dari tadi atuh Kang Aceh sarwana jeung maneh maceng melahoy kumaha maneh WA dasar dadang paut Assalamualaikum manis. Waalaikumsalam Kang Aceng. Kamu teh kemarin kemana aja sih? Akang tuh kangen pisan. Kemarin itu akang seperti orang yang hidup tanpa tujuan, gak fokus. Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Jika dia jadi pacarku, akan kubanggakan. Jika dia jadi pacarku, getop aku ikutan. Ngapain sih lo? Gak mungkin, gak mungkin. Apa sih? Manyong lu gak mungkin, tau gak? Mungkin lagi pita. Cinta karet sana mepet. Cinta karet sana mepet. Yang itu kau sayangi, yang ini kau cintai. Berulang-ulang kali banyak yang sakit hati. Cinta karet sana sini mepet. Sempurna, akulah idaman. Aku yang kau cari, aku yang penuhi. Kau tahu semua itu, kau pun telah merasakannya, kau pun telah mengakuinya. Terima saja, terima. Duka atuh, mangga. Ku yang tegas gede, ma, ku yang tegas boga gawe. Hayang jika patut ulin ka awewe, geus teu kuat hayang ngasaan apel. sepertinya saya harus pergi ke dukun
saya mana?
Manjak lengkap radio. Jadi kieu, Bang. Nah, ieu cai bawa ku maneh. Terus bikin cina diinum. Nuhun atuh, Bang. Mangga. Mana? Asel. Motor saya mana? Oh, ini motor saya.
Sombong sekali, somester alah manis somester, neng manis somester, sombong sekali. Ulah belikan ulah undungan mun pamer namina kuper. Neng Lela pasti capeknya tos latihan jahit po kalaresan Kang Dadang nyendak cai Kang Neng Lela. Oh, nuhun pisan atuh Kang Dadang. Permisi awas lampu bisa kekencan. Anak tapi anu perapatan kan orangnya banci. Lek kowe ra ngoe kowe iso dicipok ditanos terus mati. Lek lunga-lunga jali nyepet duit itu dijegani. Timbalane kuwi dijejer terus diugani. Diwol-wol banci. Dijali lumani. Awan-awan kostum merah cekran. Meneng perapatan. Megal karo cekepan. Meneng perapatan. Karo goyang-goyang. Awas lampu abang. Rami biar bisa kekencan. Cik atulah ke rumah tengah harti tambah tegenahan deh ikah gitu. Iya Eko porgi menigalak aduh menigalak yuk neng cantik kalau sang Eko haus ditabok airnya kasih cantik
Setiap kali kita bertemu, gak tahu kenapa ya, jantung ini selalu berdebar kencang, tak seperti biasanya. Setiap malam, aku tak bisa tidur, karena ingat kamu terus. Leres eta teh Kang. Ya, leres. Neng Lela teh bagaikan rembulan yang selalu menerangi malam-malamku. Ah, Kang Aceh mah gombal. Cicing atuh. Cicing atuh doi. Naon atuh doi? Abah. Aya naon maneh ka dieu wawanianan ngadeukeutan budak abah Anakku. Saatos perjalanan panjang segala cara ku Aceh jeung Dadang dilakukeun, tapi can aya tanda-tanda lela milih salah sahiji ti duaan eta. Kusabab Aceh jeung Dadang tos capek merjuangkeun, tapi can aya wae hasilna. Saatos dibere saran ku Idoy, akhirna Dadang jeung Aceh satuju nepungan kanggo menta jawaban ti lela. Kira-kira naon jawaban lela? Milih Aceh atau Dadang? Tong kamamana urang nyaksikeun akhir caritana. You der. Neng Lela Akang. tos di mana Neng Lela teh Eta Kang tos latihan jaipo. mulih deui manawi teh tacan omeh Ih, Kang koswara mah. ih Neng Lela mah Hayu Kang, lela ti payun bilih dipilarian ku Abah. nya sok Neng akang mah badan raskeun dagang
Kang. Neng Lela, Kah Akang. Neng Lela, Kah Kang. akang teh sabanarna bogoh ka Neng Lela teh tos lami pisan. Ngan akang teh teu wantun ngungkapkeun ka Neng Lela. Sieun, Sieun naon Kang? sieun ku abah Neng Lela. Yah puguh we Abah Lela teh juri. Tah Neng Lela terang. Ih Kang Koswara mah jahat. Ih Neng Lela mah Dah hilang sabarku, dah ngumpul kesalku, dah lepas bebanku, sudah bebas langkahku. Oh, jadi iya ketika bogo kunang Lela teh. Jadi mane udah nyorosot juga sosorotan TK dua nih ngadeketan Neng Lela teh. Ye, lamun mane wani ngadeketan Neng Lela, tah ye lawan si Dadang. Nyadang. Iya ceng. Kela ngalawan urang ieu teh. Heeh dah, nyasa deui atuh. Lamun urang anu ngalawan, maneh rek naon cek? Urang geus siap-siap dah. Siap-siap naon cek? Siap-siap kabur lamun maneh eleh dah. Ah, maneh wae cek. Kawani, ayo lah sok urang gelut. Ka dieu maneh. Jurus monyet teteger kuda. Stop. Bicara naon, Mak? Keripik. Aya rasa naon hungkul, Mak? Aya rasa linda, raos nyelada. Terus ieu naon ieu? Terus, Mak, aya rasa naon deui? Jupe jeung di kita Willy, awak capek nu meuli. Nah, teu alus arti semua singkatan ras trio macan jalan segitiga. Kiraku tejarajan sungguh taraweka. Iya, kalau ketua pilih bola. Tah, iya Jaskia Gotik beli Avanza. Beli Saintik oge rek dipaksa. Wah, sadis ya, contoh ini. Aya Dewi Persik. Wow, naon artina Mak? Nu disangrai ku Gesing. Oh, Saiful Jamil. Lumayan bari calik, bari ngemil. Bener pisan mah ieu mah eta teh. Bener nuhun. Cetari jeung Cemumun mun eueun meuli mah sok ngalamun. Oh, karunya tuh mah euy. Kasihan ya mak euy eta teh. Cetari meuli lentera sadaya lagi berselera. Raos merenya eta teh mah euy, aduh. Pasti atuh mah. Sok atengah, mangga dipilih harga
Marira sabarahaan Pak eta teh pangaosna hiji-hijina eta teh. Siap, Mak. Biasa masak walu jeung cepat. Biasa 10 opat. Urang Mak. Mak eta mah sarahitun. Ampun Beka, knalpot nak bocor. Barunya. Ngaganggu wae. Tenang po, ieu teh keur gelut euy. Beli garalak. Muhun nya ece mulih wangga. Ieu we Kang ayeuna mah kumaha lamun urang ayeuna tanyakeun bae ka Neng Lela milih saha Abi, Kang Aceng atawa Kang Dadang? Hayu lah, urang tanyakeun ka Neng Lela. Hayu, siapa takut? Neng, ayeuna mah Neng kedah mutuskeun bade milih Kang Aceng, atawa Kang Aceng. Kumaha maneh mah Ceng? Maknya pilihan angan maneh hungkul. Dasar lehoy. Ye, sirik wae maneh mah dang. Bae wae tuh kumaha urang. Geus. Kumaha Neng Lela bade milih saha Akang, Kang Aceng atau Kang Dadang? Neng Lela mah milih Kang Koswara, Kang. Geus tong lebay. Hayu Neng Lela. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Akhirna Neng Lela milih Koswara jadi pilihan hatena. Nu satuluyna manehna hirup bahagia bebarengan. Tapi kumaha nasib Dadang jeung Aceng? Akhirna Dadang jeung Aceng sadar yen nu diperbuat ku maranehna salama ieu teh salah. Aceng jeung Dadang akhirna akur bebaladan. Tapi nasib Idoi teu sarua jeung nasib balad-baladna. Kumaha nasib Idoi akhirna? Kumaha caritana? Yu der. Halo, nama saya Ija, tapi saya nggak suka Mija. Oh,
lehoit ya